Ulah kalir jembring kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan kudrat irodatna urang sadaya dina enjing anu mulia ieu tiasa ngumpul ngariung amprok jonghok bari ngaronyok, mudah-mudahan kalebet riungan silaturahim. Shalawat ni wasalamna mugia ditetepkeun dicurahkeun ka junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim guring dipihormat Ibu Pupuh Sakola SD Negeri Lewinanggung, pangersa Ibu Neneng Rumiana SPD IMM. Anu kusim guring dipihormat Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan SD Negeri Lewinanggung. Anu kusim guring dipihormat Pupuh Rukun Kelas kalih reng-rengan atanapi anu ngawakilanana, oge Bapak Ibu orang tua wali siswa SD Negeri Lewinanggung anu alhamdulillah tiasa hadir hurung paheun dina enjing ieu kangge nyaksen acara ngareuah-reuah poe basa indung sadunia di SD Negeri Lewinanggung ieu. Anu dipikadeudeuh ku Bapak hidup sadaya barudak ti kelas 1 juga kelas 6. Tehilap hatur nuhun ka Panata Calagara anu parantos maparin waktos kangge ngaduwikeun pangbagya ti simkuring salaku lulugu ieu acara. Palawargi anu kusim kuring dipihormat dina raragami eling poe basa indung internasional ieu anu ditetepkeun ku UNESCO, tangtosna kauninga ku urang sadaya tos biasa dipieling tiap unggal kaping 21 Februari. Barudak, halo. Terang naon ari UNESCO teh? UNESCO teh salah sahiji lembaga PBB ya anu museurkeun diri kana salah sahijina pasualan budaya. Tujuanana nyaeta diantarana teh pikeun nuwuhkeun sumanget ka nagara-nagara anu aya di sakuliah dunia sangkan ngamumule basa indung di nagarana sewang-sewangan. Ngamumule basa indung teh memang lain perkara gampang barudak. Di antarana urang sok ngarasa sieun salah lamun rek nyarita basa Sunda, lamun urang Sunda teh mah. Ya teu kituna sami. Ya. Di daerah-daerah Baturoge dina rek nyarita bahasa indung nate sok loba kasieun. Tah utamana di urang Sunda nyaeta sok ngarasa sieun salah lamun rek nyarita bahasa Sunda. Nu akhirna jadi alasan daripada salah tur kasar mah mending bahasa Indonesia we. Tah eta teh nu jadi bibit buit cikal bakal tumpurna bahasa indung di urang. Alhamdulillah di sakura urang ieu ayeuna baris dilaksanakeun acara ngareuah-reuah poe basa indung sadunia. Saluyu jeung naon anu diamanatkeun tadi. Anapun acara di sakola urang aya sababaraha kagiatan. Di antawisna ngawanohkeun undak usuk basa eta nu paling utama. Ngawanohkeun lagu-lagu tradisional Jawa Barat jeung ngawanohkeun sarupaning kaulinan tradisional barudak Sunda. Ku kituna barudak tidanget ayeuna pisan
Bapak umajak kasadayana hayu urang sasarengan ngamumule utamina bahasa indung urang sadayana nyaeta bahasa Sunda. Lamun teu ku urang bade kusaha deui ulah sieun salah keun campur-campur heula oge da lami-lami mah insyaallah pasti biasa. Palawargi anu kusim kuring dipihormat sakitu pangbagia tur uar pangajak ti sim kuring mugia rupaning pamaksadan tiasa tinekanan tur lancar beres roes taya kuciwana. Mugia Gusti Allah Subhanahu wa taala anu maha suci nang tayungan urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cag billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.